Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar hicarios atanapi dongeng dina bahasa Sunda. Anu judulna Neni Arum Sekar Wangi. Pamirsa simkuring haturkeun nuhun kanu parantos subscribe di channel ieu. Anu teu acan mangga diantos subscribe-na, like, share, sinareng komen oge dihurungkeun loncengna supados tiasa nyokong channel ieu tumuwuh langkung sae kapayuna. Pamirsa supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan carios atanapi dongeng dina bahasa Sunda dina judul Neni Arum Sekar Wangi. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula aya hiji nini wastana arum. Sakalintang masakatna dahar sore henteu isuk teh sanes mung babasan nungkul. Dupi anu jadi babakuna pangupa jiwa tina ngical daun kole sareng sarupaning bong borosan sareng bubeutian anu jaradi di leuweung. Enjing-enjing Neni Arum mah parantos asruk-asrukan kana bala. Ngilari daun cau kole, ngilari boros kunci, boros lampuyang, upami parantos kenging saaisan, anjeunna mios kadayeuh ngical kekenginganana teh di pasar. Ladangna aya kenging 3 sen, aya seteng kalan-kalan sok nampi 5 sen. Lajeng bae dipeserkeun kana beas keur tedaeunana. Upami aya keneh kantuna sok dipake ngagoweng uyah terasi. Anu mata kawatos mah ari parantos usum katiga. Cau kole teu daunan aya oge kararasna hareureut. Ari kunci, lampuyang, koneng, joho teu borosan. Atuh najan Neni Arum asruk-asrukan ti enjing duwi kaling sirung ulon deui oge tampolanna mah tara kenging daun sakompet-kompet acan. Sering manehna wangsul ti leuweung teh lengoh pisan. Ngelek boboko kosong anu parantos taya sokoan. Dongkapna ka orompok kantun lungsena geek diuk nyang hunjar lambar ditepas ngalimba bawaning tuna langsa. Balang siar teu kekengengan tina teu kawawa ku peurih peujit da puguh disonten keneh. Ngangkruk teu acan ka araban pisan sangu. Sok bluk wae Neni Arum nangkuban neulkeun beuteung ku leungeun. Upami keur katarajang balangsak kabalangsakan kitu Neni Arum sok ngabangbrangkeun maneh ngadon diuk digolodog tetanggana. Nanging ari lami-lami mah ngaraos eraeun luha-loho ka tetanggana teh. Margi anu didiukan golodogna teh sok sering sindir sampir. Majar aya anu ngadeupaan lincar, aya anu jajaluk teu beunang dipersabenan. Neni Arum ngeri katina margi maksadna ngadon diuk di tetangga soteh sanes pisan bade jajaluk. Mung satadina mah bade ngalelejar ka sasah bae. Ulah nalangsa teuing ku kamalaratan. Sering pisan Neni Arum ngageunggeuyik ceurik pedah digonggorokan ku tetanggana. Dina hiji dinten sabot Neni Arum leumpang wangsul ti pasar dicaket warung mendak anak kucing. Nya buduk nya belek, begang ngongkoeng. Ujug-ujug terleng wae anak kucing teh nyampeurkeun ka Neni Arum, meng-mengan disada bari rumanggieung nuturkeun paneuri. Rag Neni Arum liren ngawas-ngawas anak kucing teh. Eta anak kucing ngalendotan ka suku Neni Arum bari teu liren-liren disada meng-mengan. Karunya teuing meureun ieu teh anak kucing geus teu indungan. Sanggem Neni Arum bari kop kucing teh ditewak. Kucing saha ieu teh maneh begang-begang teuing?
ku Nini Arum ditaroskeun ka tukang warung. Ujang, ieu teh kucing kagungan saha? Teu nyaho teuing ini di dieu mah tarangiung ucing. Kok bae eta mah ajang Nini bawa ka ditu. Di dieu oge sok malingan lauk. Nanging Nini Arum teu wara daek enggal ngabantun, lajeng ku anjeunna disalabarkeun heula ka unggal rompok anu caket ka dinya. Bilih aya nu ngagaduhan, nya kitu bae sadayana oge pada teu ngaraos ngagaduhan kana eta anak kucing teh. Sareng sadayana oge pada nitah supados ku Nini Arum eta ucing teh dibantun, margi aya nu gilaeun, aya anu ngewaeun, pedah sok maling lauk. Ari parantos tetela teu aya nu ngagaduhan mah, anak ucing teh sup bae ku Nini Arum diasupkeun kana aisan, lajeng dibantun wangsul ka bumina. Sadongkap-dongkap sok dihareupeun hawu diusapan bari diomongan. Sing betah sia di dieu nya jeung Eni. Nyakeun ari nyatu mah ku Eni diperlukeun. Ulah luas leos, ulah unclang-anclong, bisi kapanggih ku anjing galak. Nini Arum kurah koreh kana catang hawu. Reh manehna emut kamarina neundeun peda, tilas manehna neda. Kaleresan hulu peda teh aya keneh, atuh sok bae dibikeun ka ucingna. Kok geura nyatu tah? Kabeneran Eni mah boga hulu peda. Sia ku Eni rek dingaranan si Mawat nya. Ucing teh ngerekes we neda hulu peda, bangun ponyoeun teu kinten. Ih, karunya teuing sia Mawat. Meureun geus lila nya teu manggih nyatu. Geuning eta kana hulu peda oge sakitu rampusna. Moal salah samilik jeung Eni sia mah Mawat. Anak ucing teh teu kinten wae dipikanyaahna ku Nini Arum. Sarena oge tara tebih sok ngaringkuk wae gigireunana. Ari wangsul ti pasar, Nini Arum sok merlukeun meser teri atanapi sepat sapeser mah keur maraban ucingna. Lami-lami ucing teh jadi lintuh dugi ka buteter. Bulu tilu buntut cantel teu kinten saena. Bulu gomplok nya luwis nya herang. Ka Nini Arum apet malah sok nutur-nuturkeun sagala. Atuh Nini Arum wuwuhnya ah wae ka ucingna. Keur sae teh jeung ices deui. Anu sakalintang anehna beti wangkid Nini Arum gaduh si Mawat jadi kaseundeuhan ku rejeki. Aya-aya bae pijalaneunana kenging kauntungan teh. Dagang boros jadi raris, dagang lalab dugi ka teu lalabna. Pepelakan di kebon pungkureun rompokna anu kapungkur karri teh ayeuna mah marontok. Caurajana oge dugi ka sagede-gede leungeun. Hiris leubeut, roai leubeut, cabe meuh peuy. Atuh Nini Arum wuwuh soson-soson bae ngamumule pepelakanana. Boh ngagemukna, boh ngoyosna, boh nyiramna. Kumargi eta ayeuna mah Nini Arum jadi jelema teu aya kasesah. Unggal dinten nampi ladang hasil palawija, ladang cau, ladang daun, kajojo di mana mendi. Anu pangraris-raris nama malati. Nini Arum teh melah malati susun opat dapur dihareupeun rompokna. Nampeu pisan kana panyaweran kapungkur mah tara kapalire eta malati teh. Nanging ayeuna tina sae pangurus dapuranna oge dugi ka ngarungkunuk. Unggal enjing mangka kembangna opat dapuranana atuh dugi ka siang ku kembang buruan teh. Sanes mung ku seueurna bae mata untungna eta malati teh ka Nini Arum. Nanging ku seungitna pilih tanding, seungit anu leleb teh dugi ka angin-anginan. Lumrahna malati ana parantos layu teh laas seungitna. Nanging aneh ari malati susun Nini Arum mah wuwuh layu, wuwuh leleb seungitna teh. Malah mah ari parantos tuhur teh langkung ti sungkeman peutingan seungitna.
Dugi ka eta mah malati teh dilalandi disebatna oge Sekarwangi. Tah eta margina anu mawi wasta anu gaduhna nelah jadi Nini Arum Sekarwangi. Pedah gaduh malati Sekarwangi anu parantos jadi sabibir hiji tina seungitna. Dupi tadi nama memeh malatina jadi kacapangan teh wasta Nini Arum teh henteu nganggo lajengna. Mung Nini Arum bae wungkul. Atuh unggal dinten mungpung bae anu maleser malati oge teu kantos sesah kedah diiderkeun ka pasar. Da darongkap ku maneh anu bade maleserna. Kenyan tina malati wungkul dina sadinten teh duwi ka aya salapan baruna. Atuh udah diical 5 sasen teh parebut. Saban dinten ayeuna mah aya sen 2 sen tiluna. Kana meser lauk keur para simawat oge. Jabi keur manehna pribados. Ari simawat keur diparaban. Baku dibere nedana teh meuntas Nini Arum dahar. Sok digelendut we ku Nini Arum diomongan ucing teh. Kok mawat sing seubeuh nya tuh teh. Da eta teh rezeki mawat. Nik mah milu weureut seubeuh ka mawat bae. Kacarioskeun tatangga Nini Arum anu kapungkur sok sindir sampir teh ambu Jumi wastana ngaraos panas hatena. Ninggal Nini Arum jadi sugih kajojo ku anu barang peser. Anu meser daun ka Nini Arum, anu meser sampeu ka Nini Arum, sumawona ari malati teh mah. Nya kitu deui cau sareng waluh. Da kajabi ti arageungna pilih tanding teh raosna deui teu aya anu ngungkulan. Parantos sabaraha kali ambu Jumi metakeun ka ajuligan, aya meunggas-meunggaskeun tangkal hiris, ngadek jantung nu nembe modonghol, ngareksak parangkeun waluh, nanging teu mataka jadikeun rugel ka Nini Arum. Kumargi kahasudanana teu matak sugema kana hatena, ayeuna bijil tekanna bade mergasa simawat. Dina emutan ambu Jumi anu mawi Nini Arum jadi cekap teh lantaran ningu simawat. Jadi teu aya sanes jalana supados Nini Arum wangsul deui ka asal mung kedah dipaehan simawatna. Kaleresan dina hiji wengi kinten sareureuh budak ambu Jumi keur ngabulaeh wae nyepah hareupeun hawu bari ngasur-ngasur seuneu ngagolakeun cai dina seeng. Jo simawat tina panto uang eong laos ka pipir hawu. Lakadala ucing bangkawarah teh beunang ayeuna mah sia ku aing. Nya sia anu mapanas ka aing teh modar sia ayeuna mah. Jung ambu Jumi nangtung kodongkang ngarongkong halu lumpang anu nanggeuh dina bilik buah keteyep lempang api-api supaya simawat teu sieun. Barang geus deukeut teu antaparah deui. Heat halu lumpang diheuneukkeun bletuk kana catang hawu. Bro hawu remuk bluk seeng anu dieusi cai ngagolak nyeblok kana lahunanna pisan. Margi ambu Jumi dijongklok ngarontok hawu. Dengek wae ambu Jumi ngeceak satakar tanaga les kapiuhan. Atuh rabu ti unggal rompok ngabujeng anu koceak dengek. Hari kasampak teh ambu Jumi parantos ngajehjer teh emut-emut. Harita keneh pada nulungan, pada ngalubaran, di baluran kuluah, dipapak dipopok satiasa-tiasana urang dinya. Udurna ambu Jumi dugi ka aya 3 sasihna. Sareng saparantos cager jadi tanpa daksa. Yempor teu tiasa leumpang. Suku kenca katuhu merengkel tilas kaleob teh teu tiasa pisan usaha. Unggal dinten ambu Jumi ayeuna mah sok ngoret di kebon Nini Arum. Margi teu aya anu daek ngarawatan, teu aya anu daek mere sandang pangan ka manehna. Kajabi ti Nini Arum Sekarwangi. Carios ieu di Ropea tina Gandasari 4 1850 anu diserat ku Budi Rahayu Tamsah. Pamirsa,
Mung sakitu anu kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.